Kasi kami ito bila kabugo-bugo ata. Kung bugo kabugo kang ano, kaya tayo magpagsuka. Adus! Hey, Pak Adus! Naon teh? Tawuran Pak Adus di Piraku. Tengah aku. Makanya. Oh iya cuaca, terus tiris kieu. Bentar dia tiris-tiris. Terus kumaha manawi? Bapak ya Pak, mana di atas halus Pak. Masyarakat. Iya masyarakat. Oh. Lah aku berarti ke masyarakat. Apakah itu mas rete? Apa Pak? Atau kayak bapak-bapak teh aduh. Nah, abdi jeung ora kene pada we ieu geus muruluk sadeng ngurus masyarakat. Habis diraku atuh kasalah kumatur. Ieu Pak abdi mah bade request ka Pak Kadus kan Pak Kadus mah kadus anu ieu nya paling bijaksana, palingnya ke masyarakat. Iya toh. Nah, di request ka Pak Kadus aya salah-salah batur, amit-amitnya sama aduh dah gimana mereka bijak. Oh, kayak seger kan. Seger atuh Pak, kenapa urut batur Ya lari gitu mah ada. Harus mah nya bisa dengar-dengar ke masyarakat teh. Ayo nama teteh mah duduk manis pikirnya angkosa. Pak Kadus kali pilari ayo ngabujangna. Jadi canda ka dieu gitu nya. Awasnya bujang nutulen ya. Pengen tiris. Iris bisa. Kita ngebuat. Katanya yang enggak sok Pak Kadus lari heula. Teteh. Pak Kadus. Nah, Pak Kadus sudah bawa nih bujang. Asli bujang. Asli. Mau kita sabar lagi. Apa? Apa? Eta murah teuing. Teuing aku mah. Aduh meureun abdi anu tempur ka Itu si ele tempur. Mau jadi ya, ganti. Gantilah Pak, ganti. Oh, tenang dah Pak Kadus mah kena stok mah. Banyak kan? Ya, siap. Iya. Si teh mana mau teuing cenah. Bayangna yuk urang deui. Teteh. Pak Kadus. Pak Kadus bawa lagi yang baru. Wah, iya masih kana. Asih pengen lagi Pak. Asep. Asep atuh Pak. Pasti mah ya da kelahiran tahun 2002. Nah, merjeuna lah dina tempur ge ele-ele saeutik mah. Masuk gitu. Sampai atulah kenalan heula Tapi Taros. Namina saha? Tok. Tony, Neng. Ih, Pak Kadus kumaha tuh mau eupeut sih. Ganti lagi. Ganti lagi bujang normal weh. Coba pisan pamen tak. Geus itu jeung Pak Kadus. Neangan deui ya. Neangan lah teka pake ah. Siapa tuh lah, neangan deui. Si Tek teh cenah isukan we deui. Aya naman diajar ngomong heula. Temulang deui. Teteh, Pak Kadus bawa lagi stok nih. Hai Kati. Aduh, ieu mah Pak Kadus teh mawa teh bujang teh nu alus beneran. Coba ti eupeut deui teh tadi ngomong lagi lancar. Wah, coba gagah deui mawa motor deui. Aduh, ieu mah kudu juga dijadikeun ieu mah. Mah, cocok. Bruh. Sip. Sip, Pak Kadus ngajakeun ya. Tak ayeuna ada Pak Kadus loba acara. Kan tajang undur. Senang berbisnis dengan Anda. Nuhun pisan. Gitu bisnis teh. Ah, sini dong duduk. Oh, boleh teh. Aduh, jadi grogi kieu ieu teh. Ah, namina saha? Erik Cahyadi teh. Ibu Bidi paling mana, ah?
Karanganyar teh. Oh, di Karanganyar. Nuhun. Sekarang aku di taman yang bagus. Ih, mending gemes deh. Makasih. Udah di Pakadus. Astagfirullahaladzim. Bener rawat ya. Halo barudak, ayeuna urang keur aya di Pangrumasan. Kebenaran ayeuna teh urang rek panggih jeung Pakadus motret. Urang geus janjian jeung manehanana rek neangan awewe. Bongana urang di lembur mah euy, lembur sorangan mah kapanggieun wae ku pamajikan. Hayu guys, berangkat. Geus aya kan? Aja tenang geus disiapkeun. Siapkeun. Kalau mah agak galer di Aing mah Pakadus mau- motret mah. Moal balila bukan lagi. Bener rumah Pak Kadus tengah bohongan ke orang ya. Rambut api cenah. Bahaya mau bener. Teh ieu pi orang Pak Kadus teh tadi tos janjian. Nyerus atuh teh. Oh. Ragu itu juga nih. Aing sok deket awe teh dia sok datang aing. Kuat teteh. Aduh, aing. Nah, ieu menjalu. Ih, mumpung sayang. Ih, katanya mau koyo. Embung, ih, tekan. Ih, embung. Kebalik pisan anjir. Kakak tahu tuh karya ini? Mama semok, papa liar babatok. Mikiran mama lebah hutang ke Bang Emok. What? Well Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pangrumasan News. Kali ini ramai arus lalu lintas cukup nggak padat nggak ramai lancar menuju arah Ciradur kosong melompong dan arah ke Kirapayung kosong melompong. Ya, dari ini Gacul Senglek, reporter ternama se-Pangrumasan mengabarkan bahwa hari ini arus kendaraan di ramai lancar. Begitulah. Ya, terima kasih. Aing di mana?